bisa kemana si orang tanya darap lain latih akan modal tayo ngadaran cabe kok beak di bibir sama tekatun modal gini tengah daharan we cabe ampun anak itu mah ayo gue ada daguan teh bobosan kan sebarang balik kan tuh nyaduk kan budak teh ngadaran we cabe terus itu berani diganggerekeun nyata tuh abang samur jeung si Ohang sekari plak cabe ge beak jeung daun-daunna ditaruhkan atuh modal ini sih karsaeun nanggu segala di dahan mah kan beak jeung takatana geura dirabut meureunan dicapek gitu aduh baheun hang liala teuing modal teh aing nyeri beuteung wae lah terus segala di dahar maneh mah ya Gusti Allah bukan aing katun modal teh tadi euy aduh daun atur etan matak mah kantun modal teh batur mah buahna tapi mah jeung manehna pake lalap daunna aingnya euy aduh kumaha atuh bahubarna yo tambahan jahe 1 kilo bang tahun ieu panglai diuleg jeung jahe heeh uyup kumaha teh jadi kumaha kitu darah tere kojor aja ieu aki-aki ngadoakeun teh ka aing cik atuh tong kitu-kitu teh ka urang teh kecida pusing tuh dah mikirana ciwa tuh bah iya kisok ringah isukan marek melakeun lah aing cabe mah oh sok lah tuh ek meuli ngan bibitna sikina non bibitna sikina naonna melakna lain bah naon sangkalna sangkana car sampo heeh sok bae ai bisa mah aing nyaan ieu mah seriusnya beres lah ning neureui tambahan berakna teh nya satangkal putih doma tahun sadapur kana lomba teh pake satangkal barang montok kena naonan montokna si taina tai domba lain tangkalna lain lawan kuku eta lobatin berak mabal lagi mah euy sadar naon bieu eta make bisa jadi kitu ngobrol tenang kolot ieu mah apa tenang mah ngacapluk kitu kalau ngacapluk aya ge kieu yeuh potongkeun si dahana dipangkas kitu nya dipangkas gitu juga dipapatahan kurangnya urang masak kieu ge sarjana bah ciso gabah atuh ngehina ka urang teh tah potongkeun si eta na teh nya si pucukna teh si tangkal si naon teh dahan si dahan teh si dahan teh potongkeun tong ku bedog kunaon atuh senso mending oge kitu bedog atuh aku kempluk gitu nya langes kitu teh wah nya nah dengkeun mah arek cisok ajaran bisi eta arek-arek ketinggal capruk geura tah potongkeun si dahan cabe teh heeh dipotongkeun tangan teh dahan teh dipotongkeun apa geus teu ngarti oh terang potongkeun si dahan teh nya potongkeun lah atuh minimal 1 meter we si tangkal teh iso sa 1 meter potongkeun teh agok buraung gitu nya anjing mah nya ngabal lagi lain buraung mah nyaan cisok bahasa sarjana cisok atuh aing nya ieu mah kumaha nya euy bingung mematahna kayak gitu wah sarjana nganyuk eta mah sarjana nganyuk aya ini kena bahaya didengkeun mah tuh cisok ajaran deui sok yang halus pepelakan namanya tong cara bibir kitu cisok tah ditingis kana potongkeun nya potongkeun tak pabang tingis dipotongkeun eta na dahana bawa si dahana teh dikamanakeun non dikamanakeun piceun dibelakeun atuh itu si dahana mah non dahana mah dahana kan tadi ge dahana potongkeun teh nah di ngalih heula taneuh abadnya ngalih taneuh ieu cara-carana ieu teh bandungan sedus ilmu ieu teh tah ngalih heula taneuh abad teh tongku beku naon atuh
Kuskop. Ngali-gali teh. Heeh. Cicok. Bedog atuh. Bedog. Sok. Ah, ieu mah teh di Kapan ngawaskeun sarjana? Bandungan bener kitu kan. Hei, komplit tengah Bandungan mah. Bandungan ku ieu. Sok, Bandung ku ieu sok. Amun fokus mah mah kitu. Kumaha tuh? Naon? Kumaha? Aing. Nya ieu mah euy. Oh, lieur ngobrol nya. Heeh, cicok atuh. Arek Bandungan. anu dengek getok. Bandungan. Arek anu arek. Oh, tas itu. Tapi banyak. Sok. Nah, dirih-muy. Si taneuh teh. Heueuh taneuh. Sugan teh alas keur mah ieu mah ampun. Gusti, Raden. Hayang bisa mah. Lo kayak diawaskeun ya ge. Udah bongan kitu wae geuning. Kapan mau kali gana mau batuk ieu mah amu jeung sangu deui galikeun na piring bareng. Tindakan. Sisok lah. Tah. Dirih-muy heuh. Heeh. Kita neuna teh. Dirih-muy. Sok tahu. Non. Nangari mu ieu sok tahu. Gusti, bagus. Naon atuh Cisok? Hah? Naon Cisok? Bala-bala galokeun hakan Oh, banding oge kitu. Jadin. Ieu tah hayang bisa mah. Hayang. Nah, dirih-muykeun Heeh. kita neuna teh. Ku sakopul narko jarko. Gusti, aduh. Iya harga juga tadi. Kan aku sapira dahan cabe menyangkut ku sekop. Heeh, Cisok kunaon atuh? Non, Kunaon? kuhuntu. Banding oge kitu. Untuk di kalau ikut dari koko tuh. Tak gitu. Itu. Goblok gitu mah. Bandungan mah atuh teh. Sok atuh. Anu meukeun heeh. Nya atuh ku bedog geus naon teh. Cicok atuh, cicok. Itu mah teh kudu sakola ge wah. Ya mau ke sekolah tuh dah. Jadi tak apa tuh berusia zaman ayeuna. Atuh mah teh kupingkeun abdi nya. Sok. Kupingkeun nya. Sok. Mohon tah. Terus kitu teh meukeun si taneuhna. Heeh. Galokeun deui ku gemuk. Nah, bener teh. Heeh. Tanggeus kitu kumaha? Nah, gemukna teh ulah ti domah. Naon atuh? Hayang sae pisan mah. Heeh. Carana tapi Bisa. hayang sae pisan mah. Cicok. Jadi si eta cabe teh engke teh hasilna teh bakal montok bah. Heeh. Bakal lah pokoknya mah insyaallah tina satangkal teh kana kenging lah 10 kiloan mah sekali panen. Tina satangkal hadenya. Halus. Tah kitu mah teh kupingkeun. Cicok. Kupingkeun bah. Tah si gemuk teh geus nangarih-muih si taneuh teh nya. Gali tung padag teuing, tung cara kot nyun sungai. Heeh. Gitu ke seutik pejang lah perkiraan atau jang samanya hingga tangkal 1 meter pe pasagi. non 1 meter pasagi. justru aja iya mau tulikeun kieu mah tulikeun tong Tuluy ka sok mah da puguh naon atuh di tah pikiraneuna. kitu mau ngandung ka ngalag wae tah kitu teh banyak Heeh. gemuk na teh cek tadi oge nya Heeh. pokona mah cenah nungeus-ngeus ieu mah banyak Heeh. nungeus-ngeus gitu sakali panen teh bah Heeh. dan cek babaturan abi ge mah Heeh. babaturan abi 5 kilo Tina satangka teh. ina satangka teh pira cek abi oge soknya Gemukna teh na sepiteng. Gemukna teh. Tina naon atuh? ayeuna ieu mah malahan sorangan di papatan teh di cinggeut kupingkeun Heeh, Cisok. dangukeun abi Heeh, sok. dangukeun heula Heeh. terus kitu teh nya bah di teh tuh kalah pohon dia dina naon teh Enggak gemuk, enggak gemuknya nah ieu heuh babaturan abi gitu Heeh. babaturan abi mah sakali panen sok Untung 5 kilo Heeh. teh untung kumaha nya Alus. Robi cekeng teh yo Heeh. iya Gusti jadi manehna mah bah buhan tekun baheulana teh sakurangna teh jadi non alus lah gitu cek urang mah kapake Heeh, dicebor. non Dicebor. ih tunggu kan lan atuh kan tadi kan Baru ngabar udah dicebor. lah heula Nah, eta mah dicebor. tong kada dicebor kan abi teh keur nerangkeun Belah kene, heeh can dicebor. ka depan deui kene Heeh. ah nih 5 kilo cenah belah sok bah ieu mah bayangkeun we heula langannya Heeh. tong ka kana melak lah Heeh, Cisok. tong ka kana melak
ieu panen heula nya pelakeula panen heula ieu mah babaturan ya ieu mah lain mah ya jadi supaya abah ge ngarti jeung daek gitu jadi urang nu melak mah batur heula eunan kan batur heula ieu kan teh urang praktekna nya di keun ameh terang ya ameh semangat abah nah 5 kilo bayangkeun bah geura sok ulak 100 tanggal kali 5 pasti bagus kilo kan abdi teh nerangkeun aya tah di situ banyak motor bayangkeun ku abah eta sija non babaturan abdi kitu nya tina satangkal 5 kilo sedangkeun ayeuna harga cabe 120 sasiki non sasiki pasti aloh tah kitu bahan di sekolah teh nada buta katuh pikiran acara buta pikiran kalau butuh pikiran iya buta pikirana mata ge ame encer kupingkeun abdi mata ame encer eta ka stres kitu ngomong naga iya kupingkeun lain ieu mah encan itu katuh kupingkeun mata kau ya da kitu ari teh sekolah mah bah jadi mun eta mah modal teuing kata bah modal tinggal teh jadi stres ka dituna jadi limpas gitu limpas tah kitu tah si eta teh tuh udah kalah kode aing bikin non lah aing itu mah ganggu cing ge kurang ame fokus jadi teh si babaturan teh nya sok sa eta 120 tina sakilo teh ayeuna ina satangkal 5 kilo sakali panen teh berarti ngeunang sabaraha satangkal lain saya hijina teh sabar siki non sampai satangkal siki teh sampai satangkal hijina sabar siki nah ari abah ujug-ujug nanya sabaraha kapan ditangkurat teh na siki na heula aing geus capak nya kieu bahari teh sakola teh tah kitu akibatna teh jadi abi nerangkeun tadi teh kapan hanya apa sikina sudah nyambung ya Allah Robi kumaha yang nerangkeun nabi nya Gusti Allah ieu ari teh sakola teh ieu pabaliut Gusti Allah abi nerangkeun itu keur nanyakeun si atuh bahas kupingkeun ari hoyong terang mah jadi supaya ke tah lamun geus abah terang ke praktekeun ku abah jadi urang teh boga perusahaan bah boga mata kupingkeun nya sing encer heula ya tak nya lah iya teh kieu mah iya nya mata kupingkeun nah ieu bah ya aduh aing poho deui wae aing nya teh kelala tapi teh baturan ya mah tapi tina satangkal 5 kilo Gusti mah untungna eta nya jelema mah untungna teh non untungna teh untungna teh sok atuh sakali panen 5 kilo Pak tina satangkal teh cek aing hate eta mah euy nya tah aing teh bah da urang teh penasaran nya ari urang mah hayang nurutan cisau nah diintip heula kurang teh carana teh bah arek dipaling jadi kan bae kita hari di sekolah mah maling jeung maling pikiranna teh lain kitu kumaha atuh cisau katuh mata ge kupingkeun nah maksud diintip banyak intinya karo nu bogana ih babaturan abi arek panen itu diintip ku abi tah kitu nya alabatan TK dek alabatan mawatan TK ieu mah ieu Allah ieu kupingkeun nya sok nya bade didangukeun sok ya ku acap bade diteraskeun nya kupingkeun tah intip bae waronang urang teh non intipna henteu nya ngigir nyangigir betul dina dapuran cau bang ngintip lagi urang teh bari modal non bari modal nyuruh mutu wae jadi butuh wae Pak bari modal ya bari modal urang bari ngintip ngintip obat urang tah itu kana hulu tah itu kana hulu kacapit di wae ya kita di Bandung mah itu sok hah sok mun mau di Bandungan balik ya sok arek Bandungan arek tah kitu laras pada di Bandungan sok gitu tah. Oh, gang berarti nya.
tanam teh yumput ya Karena pun jauh ya. karena pun tengah calu inti Itu berjungkir. non Berjungkir nutupna. lain bari silat bah Oh, bersilat. lain pun ya lah tadi dia dari adiknya sekolah termasuk di perkotaan kan dia bukan nah ya ya inti coba ayo depain anak sudah bah Hasilnya teh. matak manehanana hasil tindasan tanggal 5 kilo gitu Oh, mah apa itu. ih rahasia anak Kumaha ini itu. non Kumaha. anjing ke ngilau di warung bah Heeh. Dijejek kilona. non Dijejek kilona. ini anu aing lain dijejak bah Eta ngarah berat kan mana cabe jejek make tali kanap jejek eta teh. nah aing geus jamu deui wae teh kumaha ya lain kitu Kumaha tuh? ieu inti kan diintip Heeh. jadi si eta babaturan uing teh Dibedot itu Kang. inti itu Kumaha tuh tuh? aing lah ieu teh abah nu rieu eta urang atuh Ah, maneh meureunnan. serius aing mamatahanana ah Da urang koleng itu lah. Yang bisa, Mang. Ya arek sok. arek dianggeuskeun mah Arek sok. anggeuskeun Geuskeun. atuh kupingkeun dangukeun Sok. nya Sok. kayak gitu ari teh coba astagfirullahaladzim taingan untung mana nama bah Leungit. lain leungit Naon atuh? siap bling ditinggali teh keur ngilo di warung Heeh. Geus ngilo teh bedog urang ti tukang. lain di bedol Makan. jadi si goreng mana nama panena teh meuli ke warung bah Oh, gitunya. Heeh. Oh.